Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang saran Syah Malika Nur Faiza dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapindang nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di perkebunan Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, nu dina tanggal 8 Maret 2022 karena kaurung masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakolah asal kasebab sieun longsor deui. Puguhu pos koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu Ciwidey Ranca Buli Asep Taulani ngatelakeun aya 242 budak sekolah dasar nepi ka sekolah menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN Dewata anu sekolah deukeut jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyarepan ujian nasional. Disaprak 2 minggu ka tukang. Maranehna cicing jeung diajar di imah kepala sekolah SDN Cisondari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.